dek ngayakeun super soulmate sugan seueur anu ngadukung nya nyuhunkeun restuna ieu ti bokap ti buya ieu monik ulah digeunggeureun aya anak aya dina kamajuan teh nya cenah eta sok rajeun luar tidak tetekon sugan eta proses nya dai proses jelema marupa-rupa pan ulah waka ambek kana pamadegan batur ge bisi eta pamadegan teh keur proses keneh nya jadi ulah waka nyalahkeun kanu marud sampeuk sabab eta keur diparut mah diproses keneh acan jadi opak can jadi aci can jadi comro karek marut bungkul oge luar tidak tetekon sia teh karek marut can jadi opak ai geus jadi aci na mah ka mana-mana we nyiruan oge teu nutup kemungkinan tina kolomeran oge sok nyeusup berarti dina eta kolomeran teh aya hakaneun anu hade pantungtungna jadi madu kaituna aya bahan pimadueun kitu tapa ngan uing mah aya tanyakeun nya ka bapa sakedik dek nanyakeun naon beh teh jadi unek-unek sebab abdi maca keterangan yen anu mimiti dijadikeun ku Allah bangsa manusia teh anu disebut Nabi Adam nah gitu kira-kira bapak mau amek nah make amek sia teh bisa we ku dewek dijawab henteu hampura jeung inget dak sanajan dewek disebut kolot aya kamampuan jelema mah terbatas jang jadi dulu ditanyakeun ku si lain teh bab Nabi Adam yakin bapak oge ngaku yen anu dijadikeun mimiti manusia ku Allah teh Nabi Adam tak abdi rada cangcaya upami nguping hiji kecap kolot cenah dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye tah bapak geus kumeledang di dunya ai bapak Nabi Adam lain lamun bapak ngaku Nabi Adam kapan bapak mah kagungan ibu kagungan rama sedangkan Nabi Adam mah teu ibuan teu ramaan sing jawab ieu butek ya jadi patongong-tongong jeung karunya we ka batur deui komo kiai mah eta tetangga nyebred bid'ah cenah Nabi Adam anu gelar kadunya ti heula mah lain Semar bapak maneh mah rada gelo kitu ka abdi teh ngomongna ta ieu teh kajadian kieu teh Semar nyebutkeun dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye teh jadi naon teh jadi ribut teh jadi diskriminasi jadi naon diskriminasi jadi kontroversi eta mun tidak tadi saya bejalan teh kain jadi kontroversi nya ulah waka seuri da abdi mah can hayang seuri can dibijaan mah kumaha anu jadi pertanyaan teh anu jadi bingung teh kieu dunya masih keneh genjlong
daratan masih kena budahan batu masih kena beye bapak geus kumelenang di dunya malahan bapak mah geus dagang baso nya baheula eta mah dileuwihan dagang baso mah sanu meuli na tuh tah eta meureun sedengkeun pa Nabi Adam Pak anu pangheulana ka dunya mah bapak ulah akuananya jadi kontroversi teh nah yang sohor hartina bapak teh nak ngaku nabi nu paling akhir nah harek nurutan saded hayang nurutan sadek kita kumaha halus ya halus ilai pertanyaan sakira-kira teh nyaho jadi bingung ngana kolbu mah pek katanya ulah heran nanyakeun nya paha cing kapan bapak mah seket seler aya pan tuang rama sang hyang wenang tuang eyang sang hyang tunggal kari-kari ayeuna ngaku dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye bapak terus kumelenang di dunya kumaha ieu heueuh kapan dewek oge turunan ti dinya turunan Nabi Adam heeh ngan dewek masih cingso teh dina gunung Simul aya dina sagara Siloka ngansik dina pasir Silib malah ku jelema sok dimitoskeun aya tempat Semar malah dimitoskeun beh dieuna nyieun gambar Semar di tulisan aksara Arab tina wesi kuning pajarkeun paragi usaha paragi dagang padahal paragi usaha mah modal nu gede nah salah falsafah nah salah persepsi gitu hartina dewek hideung wujud beungeut bodas teh nyaeta gambaran ya bumi ucu bumi na lain Semarna ai Nabi Adam di jieuna tina naon taneuh heula mana Adam jeung taneuh euy Allah anjir kayaknya da dewek babacaeun beungeut bodas teh gambaran hate da dewek mah dina beungeut teh ieu nyerenge hartina jiga seuri tah lamun hatena jelema keuruwet da kana beungeut tau ge sok tempo sia lamun hatena keuruwet mah tetep jadi bimoli naon bimoli teh biwir monyong 3 mili uluh artina meureunnan lain asli kieu si lainna nu mikir tong dimitoskeun atuh atuh da beh dieuna mah jeung aya kuburan Semar cenah moal ara rebel mah kitu nya malah pada ngajarahan aya guha kena gorowong segala ini mah sabab Semar teh cenah di dinya tah ai gorowong teh naon melongpong tah di dinya Semar teh ayana lain ieu lain nu katanya ku sia da ieu mah cermin nah cermin mah pan Hasyim cerme teh teh
cerme madinya barang keluar tito teh cerme Cimareme teh maksud teh alah nya kamana karep atuh mikir teh si lain teh lain-lain mikirna ilmu teh loba dulu aya ilmu biologi antropologi numerologi filosofi ilmu sastra ilmu laut anu sakitu legana dipake nuliskeun ilmu jadi mangsina moal mahi tatangkalanana dipake kalamna moal mahi ku seueur-seueurna sabab maha dina sagalana nu mawi di naswe laisa kamitslihi syai'un moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontoan ka mantena saperkara oge jadi eueuh keur contoh-contohna acan lamun eueuh keur contohna acan meureun Allah teh eueuh tah jadi eueuh Allah teh anyir tah ieu pipasieun deui nya capek teh maka jeung eueuh sagala rupa keur naon disembah atuh ari eueuh mah oh jadi sia teh nyembah teh kanu aya atuh ka makhlukna nu aya mah jadi lieur ya ieu jadi nyembah mah kudu kanu eueuh beuki lieur aki-aki teh ieu mah musingkeun da lain keur nu pusing agama mah keur nu mikir aki-aki teh kitu tah hese ditilepna euy jurus naon-naon teh katakis dari aing talete deui can kaharti mah terus deui leketek ngeureuyaan ongkoh di kakolo teh nya Pak ulah diomongkeun Pak di hadapan batur ngomong jeung Allah teh eueuh ngomong cek kemana karep yaki-yaki dah hayang ribut peka agama mah samar lalawara teh ka Allah nyebut eueuh Allah teh kenaon atuh disemari eueuh mah lamun nyembah kanu aya ka makhluk sia eta bener dia aing ngomong kitu mah kan ieu perbah eueuh teu ngarti teh sok can tamat sia nanya teh bongan sia nu nanya teu tamat aing mau ditamatkeun lamun teu tamat disebutna ngabuntut bangkong tah lamun sasamet ngabuntut bangkong tong pasea kaciri dilepangna para sehat teh ngabuntut bangkong pada teh nyaho jadi Allah teh eueuh naonana eueuh babandinganana mun kita tadi atuh aki-aki di baledog bae arti kitu mah da teu tamat sia nanyakeunana eueuh teh eueuh naonana kitu nya aing ngajawab deui tah tamat ayeuna mah jadi eueuh babandinganana nya Pak tah kitu nuhun teu sangka geuning mah patahan teh wing teh mubadir ka Bapak teh si edan nya anak aki pinter lu kalikuna Bapak ampura abdi udah ngaran-ngaran dina proses teh nyaho mah kitu Pak rada gede ambek tak itu ya punten Bapak hampura ti saha nya ti Bapak lamun geus dihampura ku dewek keur naon geus lieur deui ya tong ka dewek urang ka Allahkeun sok
sia sok nyebut astagfirullahaladzim mohon Pak naon teh artina nya muga Gusti ngahampura ka abdi ceuk si lain nya ka saha ka Allah kumaha lamun Allah ngajawab kumaha keur naon hampura ti kaula jawab lamun sia minta duit ka dewek ya sok ditanyakeun ku dewek keur naon sia teh duit puguh teh mah kerjaan tak enak sih minta hampura ke Allah keur naon lamun dibere hampura cah lieur ieu lieur euy contoh nama kieu meureunnan abdi teh boga salah ka bapak heeh Pak hapunten abdi da can dihampura mah geuning ku bapak abdi teh can aya kecap hampura ti kolot mah meureun teu tenang hate teh heeh jadi abdi pangnah hayang dihampura ku Allah teh supaya tenang hirup teh sanu tenang di dunya sakitu diudag-udag pangabutuh teh cacak dibere BBM naik geuning teu tenang sia teh hirup teh eta dikanyakeun deui jadi panjang atuh Semar alah sok tanyakeun ka kiai aidunya alam tenang alam pana nya numutkeun dina katerangan meureun idunya teh alam pana teh geuning jelema nepi ka acong-acongan hirup hayang tenang bari di dunya pasti dikit alam pana hayang sia senang hayang pindah ke akhirat nah anu ditah modal teh kumaha teh hirup hayang tenang bari di dunya pasti dikit alam pana hayang sia senang hayang pindah ke akhirat nah anu ditah modal teh kumaha teh dari akhirat tuh tenang dulu sabab aya nu leuwih alus kahirupan dunya di batak kahirupan dunya nya teh akhirat nya dina surat Waduha teh walal akhiratu khairulaka minal ula surat Waduha ge bisa ngan anu teu bisa mah waukeun Waduhe walaili ida saja Waduha walaili ida saja dawing mah yang he pek teu naon ke naon mangna pangna ngampekeun heuh kapan aya ku ilmu parabot mah beunang ini apa dumeh eta pan alifna digenti ku iya ngan iyana jadi harapna harap gering teu bisa dibebanan ku JR ku PS ku Jabar nya nu matak ha iya Jabar hae jadi waduhe walaili ida saje eta teh hartina dieuweuhkeun teh alifna digenti ku iya didab'an lisikol dieuweuhkeun lain di dapur didab'an lisikol tak kitu da jadi jelas Allah teh nya teu aya babandinganana tah kitu nu matak dewek ulah dimitoskeun eta loba nu jarah ning ka kuburan Semar coba teu bisa ngarealisasikeunana nya kumaha lamun abdi hayang jarah ka kuburan Semar da aya bejana cenah kuburan Semar tah lamun sia hayang init ka kuburan Semar initna kudu bari cicing tah eta mata clear deui wae kalau teh init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah
eta ku jara rawuh euy ongkoh titah ini tapi kudu bari cicing lumampah tapi ulah ngalengkah alieur Pak liar pasti keur nu teu mikir mah init pan init nomor kudu nyingkah tapi kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah sok caritakeun atuh sanajan init kamana-mana tapi hate cicing panteng eueuh deui semaheun angin Allah teuing la ilaha illallah tak kitu salamet kerji dek ka mana sia init Allah yu aki hese teh jelema teh dengan kitu teh Pak lumampah ulah ngalengkah ulah panteng we eueuh deui semaheun angin Allah 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 jika mana-mana oge iya ya Pak kade eta jadi lamun nepi tak kajarah ka kuburan Semar teh kudu mawa susuguh ta eta nu jadi mitos teh naon sasajena kumaha pangabeuki sia kumaha pangabeuki abdi naon pangabeuki pek suguhkeun ngan Semar moal narima lamun eta rezeki nu dihakan ku sia teh ladang korupsi ladang basilat ladang judi tong boro mah jeung ladang judi ladang sorangan teu dijakatan moal narima Semar deui Semar iya Semar mana we berarti meureun Semar teh geus aya dina diri sewang-sewang eta apaan ayana ge di Tegal Gorowong hate nu molongpok nu bersih tah bere susuguhna kudu naon kudu bersih deui nyaan pawongannya Pak Gusti pawongan wong teh jelema nya Pak atau nyat beung jak nuhun Pak rada brai weh sing horeng ngaji mau ulah jauh tina dirinya Pak ulah anggang tina awak da lolobana mah ka Semar ieu nu bungkeulekan ieu tah padahal geus aya dina diri sewang-sewang gini Semar teh Pak eusina mah da dewek mah gamaran cermin cermin anu sok digelom ku barudak eta mah permen nya abi naon cara rekcok dewek nanya ke Semar jeung Nabi Adam heula mana gitu ceuk akah heula mana ieu tetep aya Nabi Adam dan manehna mah gamar telat kuring atuh teu kabejaan wah rame bisa wah jadi yakin ya ini mah Allah teh eueuh tong sok kitu teteh nyelakakeun papa masih da urang ngambek Pak keun antep heula keuk aing mah eueuh Allah teh tong sok kitu Pak ngapa jadi urang tong dipejaan ku babanya keun antep cenah mikir maka jeung eueuh non teh moal pati-pati aya dadamelanna namun eueuh nu ngadamelna berarti aya lamun aya naon disebutna naon aya mah karaba karasa ketempo naon makhluk teh mah eueuh paten dibejaja Pak geus suci sia lain mun asa pangyahona ieu jelema atuh tanduk teh nu kieu kaituna teh sesebred we yang pas saya nya
mana nanya ho dipakai tarucing ke batur teh dipakai nguji sombong kayak aduh ampun